Perkara ngajual burger harga 3.000-an, meni loba pisan nu karomen ngomong nate kamurahan. Tah jadi kan guys, di PT sebelumna si aku teh mostingkeun burger harga 3.000-an. Terus jadinya teh loba pisan nu ngomen cenah hargana kamurahan. Tapi aya oge cenah nu ngomen kamahalan. Jadi di daerah manehna mah cenah aya nu dagang burger teh hargana 2.000-an. Hari menurut si aku mah nya, masalah murah jeung mahal mah tergantung balik deui ka daerah masing-masing. Tapi ai kangaranan jualan di lembur mah nya moal jauh tina harga 1.000, 2.000 ti ka 3.000. Jadi lamun jualan harga 5.000 teh hese kajualna. Komo lamun ngajual hargana leuwih ti 5.000 mah wah cigana moal aya nu meuli. Jadi di PT sebelumna teh si aku mah salpo kana komenan. Aya nu ngomen cenah sabaraha nya lamun dijual ku Mamah Bara. Cik saha atuh ge si Mamah Bara teh da aku mah henteu kenal. Terus aya deui cenah nu komenna teh murah keneh na MBG. Atunya heueuh ari MBG mah lain murah deui gratis. Tah pokona mah di dinya teh loba keneh welah nu karomen pika serieuna teh. Pokona mah hatur nuhun pisan welah ka kalian anu sok nonton PT-PT aku sampai akhir.